amatnya. Mana tau boga duit, ang bebek ulang tahun deh. Tipu. Sing. Karena aja men ngalamun baik. Kelir aing tip. Liur kunaan tuh men. Si Alda ulang tahun ayeuna. Oh, si Alda ulang tahun ayeuna. Oh. Ajo, siandek mereka naon tuh ayeuna. Nyao aing ge lieur tip. Masalahna aing keur teu boga duit ieu ayeuna. Atuh geus min, aya teu boga duit mah ulah maksakeun meuli kado. Gengsi lah menyayang bebek ulang tahun aing teu mere kado-kado acan. Min, kado mah nomor 2. Nu penting mah sia ngucapkeun jeung doakeun. Geus cukup sakitu ge. Oh sih. Tapi teu so sweet lah mun ngucapkeun selamat ulang tahun doang mah. Lah, ku aleman sih min. Siapa mau ngarti sih tip. Percuma aing ngobrol jeung jelema anu pernah bobogohan mah. Bating, dinekeun sih ngomongna. Atuh bener mah. Bek, manggisi Amin des ya? Henteu ja. Oh, kemananya eta budak? Teu nyao, disusukan meureun manehna mah. Dek naon si Amin disusukan? Dek ngalabuyur Suganda. Pira aku buyur dialaan, jeung naon? Atuh bisina si Amin dek nyenternak buyur. Lah sama Bek ku aya bae. Oh geus lah, Aldan dek neangan si Amin lah nya. Oh. Tip. Tolongan aing yeuh. Tolongan naon ge min? Injeman aing duit. Bung lah, si masak angel mayarna. Tenang tip, cek ku yang dibayar sore. Udah bener sih sore dibayar. Oh beneran. Yo siandek minjem berapa duit? Minjem gocap be. Gede amat. Panjang belikan si Alda kado tip. Oh, sakitu mah. Geus tah goceng bae. Ai daek cokot, ai teu daek syukur. Atuh tip, nu bener bae sia mah. Duit goceng jeung meuli kado naon. Kado jeung si Alda ya. Belikeun bae ka tempat. Eta sia, naon kaboga aing colean meureun dibere ka tempat. Bisi namin colean. Ngelunjak amat sangaletek kaboga aing. Oh, aju ieu embung gitu duit goceng. Oh, geus lah daripada eueuh. Jadi cokot-cokot ongko ujung nama. Kapepet jasa aing tip. Oh, geus lah aing balik heula nya. Oh, geus ka ditu mabur. Nuhun. Si Amin kemananya? Kok pas aing ulang tahun manehna eueuh nonghol-nonghol sih? Telepon bae ah. Aduh, bebek nelpon di. Terus pasti lagi kado ieu mah. Halo, Bet. Halo, saya di mana Min? Saya geus poho ka ulang tahun aing. Kok saya nyamperkeun aing sih? Kan aing ayeuna ulang tahun meureun. Para jasa sih lamun poho ka ulang tahun aing mah. Alda. Aing ngomong teh ya meni nyerocos gitu. Titik koma. Kos mbenjan di Paraban. Bodoh. Geus mana sia kado ulang tahun jeung aing? Ulah sok pura-pura poho sia. Kayak ge aya kado jeung sia mah. Bener sia nya? Bawel. Tah, mun kieu mah aing tenang Min. Haju irah sia nek mere kadona. Engke, sore, sabar be. Asik. Hong geus atunya. Miss you. Miss you too, baby. Woi, urep-urep kemas ya. Eta sia. Kenaon cek dia? Sorangan bae. Kucing ke. Naon yang ngeluk tongkol kucing. Emang kos lauk sia mah. Kos lauk jumbo. Eta sia, sembarangan amat tadi ngomong. Bodoh teuing sia ge nyebut eureup-eureup tadi ka aing. Oh, jadi sehewan disebut urep-urep goeng. Atuh hewan lah sakieu aing ganteng nah disebut eureup-eureup ku sia. Parah men. Kemana ganteng? Ganteng si jomblo batik orok. Ganeng semet. Sia ge sarua jomblo bae tilok boga ka Bogo. Aing mah jomblo lain kutu laku, Bek. Aju, kunaon sa jomblo? Atuh cenah ayeuna daekeun ka aing. Sarua bae jumbo, eta yang ngaranna teu laku. Kos aing ieu ya, perih. Oh, Bek, beurih nya hidup teu boga bogoh mah. Lain perih-perih deh, met. Sedih lah pokokna mah lamun diceritakeun. Oh, Bek bener teuing.
Mang, beli kopi, Mang. Kopi naon, Min? Biasalah, kopi hidung. Oh, geus tungguan. Oh, geus ngerajienkeun, geus toko awai aing lieur. Tah, Min, kopina. Oh, Mang, nuhun. Panas. Duh, merekado naon aing kasih Alda. Yakin aing mah mun aing teh merekado kasih Alda bisa diputuskeun ya aing. Aha. Aing nyaho ya kado nu cocok jeung si Alda. Karena kepikiran ku aing. Woi, dak aing manara reangan bae si horeng ti dieu keur bobogohan. Eta sia aing ngomong lamosret bae. Nyaho dibebaskeun si ku aing. Selalu dak selalu, mentang-mentang jomblo ku sentimen. Di, pindakeun. Si dong teu jomblo bae. Aing mah keur proses dak. Moal kebal ge boga kabogo. Lah, tip satu bikang nu deken ka sia. Nyaho banget kos tetenet ge. Bating, amos rat bahasa tang ngomong. Aduh, aing. Oh, sudah nyedak, aing naik balik ngantuk. Kunaon sih Met? Hayos bae. Geus teu sanggup meureun bek neul kahirupan. Karena kehidupan aing mata sinda mimpi puas dak. Wah. Jumbo, jumbo. Hai Beb, Sia, Min. ya aing mau kado spesial jeung sia. Aing Beb aing nu herang ngabaranyai. Asik. Akhirnya sia mawakeun kado Min jeung aing. Holah, menyang Beb aing ulang tahun aing to mere kado. Parah men. Bisina beh hento. Ju ieu jerona naon, Min? Atuh buka bae. Lah, ke bae di imah dibukana. Onggeus, Honggeus hayu urang balik. Aing geus sabar yeuh hayang geura muka. pira aku langsung balik bae sia mah. Ndek naon tuh ti dieu? Atuh ngobrol-ngobrol heula ke. Embung lah bosen, ke bae isukan. Eta sia, ai pok bosan cenah ngobrol-ngobrol jeung aing. Honggeus hayu balik lah. Onggeus lah, ayo. Woi, harus melayur, ndak kemana sih ya? Kepo. Ting bating ku belagus ya. Beuh, Alda mau kado tada. Nang ti saha da? Atuh ieu pamere Amin. Naon tuh eta jerona? Ti nyaho jajan dibuka. Gera buka tuh, bama kadal jorona. Eta sia sembarangan. Nyaho geus kira buka, kami hanya nyaho isina. Oh, da. Kajen Min, kue yang dibuka ti dieu. Atuh geus geura buka, karunya kanu kepo. Honggeus kue yang bukanya. Aon ieu kado kos kieu? Atuh eta obat nyamuk Alda. Atuh nyaho Min aing ge obat nyamuk. Tapi kan menya sia mere kado ulang tahun Kakak Bogo si obat nyamuk he. Ada, boga kabogo geus kitu mata lapung be. Oh, bener lah. Kira aku kado ulang tahun si obat nyamuk. Ih, nisinkeun. Ganeng sia dak. Alda, aing mere kado obat nyamuk ge karena aing peduli ka sia. Aing sieun sia digumung reungit mun keur hees. Aing geus akan beta tapus ya. Eta sia. Tapus ya. Eta sia. Bagus. Action. Eta sia, non kabogo aing colean. Seri banget. Oh, Dibere ka tempat. Ya aja disebut colek ada. Lah, tip saha tuh bikang nu deken ka sia. Nyaho banget kos tetenet ge. Bating. Naci bating. Lamosret. Oh, aing saya. Bating lamosret. Match cepatnya nyambut si Yono. Oh. Alda, aing mere kado obat nyamuk ge. Karena kunaon? Apalkan. Alda, aing mere kado obat nyamuk jeung sia. Bangin sadak. Alda, aing mere kado obat nyamuk ge, karena aing peduli ka sia. Aing
Aduh, ngopi dak. Tanpa ngopi aing to semangat. Tanpa kamu aing mau hirup. Iya. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe api semangat kami berkarya. Karena subscribe itu sedap. Jangan lupa subscribe channel Kodel Coa.